Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha damang adik-adik sadayana? Alhamdulillah tepang deui sareng teteh dina acara anu sami nyaeta dongeng barudak. Di edisi 4 ieu teteh bade ngadongeng ngeunaan Ucing karyana Nani Suryani sareng Mujahidin Nur. Dongeng Ucing mangrupikeun salah sawios carita anu aya dina buku Cangkilung anu tos diterbitkeun ku penerbit Guneman sasi September tahun 2020. Dina buku Cangkilung ieu aya 14 dongeng adik-adik, di antawisna ieu nya ku teteh urang tataan hiji-hiji. Aya Bang Bara, Trasirem, Laler, Etem, Siruyuk, Leungit, Bakakak Munggahan, Cangkilung, Beunteur, Ucing, Papatong Beureum, Gaang, Tutut, sareng anu terakhir nyaeta Munding Sarakit. Carita ngeunaan Ucing nyaritakeun 3 ucing anu namina teh nyaeta nu kahiji si Cikal Ubel, anu kadua Pangais Bungsu Utom, anu katilu si Bungsu Uta. Maranehna teh caricing di hiji imah anu agreng. Hiji waktu maranehna narima wawaran anu teu hade yen juragan Anom meunang musibah positif COVID-19. Panasaran teu dongengna adik-adik? Tapi sateu acan medar carita ngeunaan Ucing, teteh bade maoskeun heula profil pangarang. Nu kahiji profil Nani Suryani. Nani Suryani dumukna di Cirebon. Karyana di antawisna dikumpulkeun dina sababaraha buku antologi puisi, cerpen, carpon, oge quotes. Ayeuna anjeunna dipercanten ngawulang bahasa Sunda di SMP Negeri Hiji Pleret. Cobi adik-adik anu sakolana di SMP Negeri Hiji Pleret ngacung, cing ngacung. Tuh geuning aya tuh. Hiji, 2, 3. Alhamdulillah seueur pisan Gusti. Alhamdulillah hatur nuhun adik-adik. Pangarang anu kadua nyaeta Mujahidin Nur. Anjeunna kawit ti Panawangan Ciamis. Diajar nyerat sareng maca ti alit keneh. Karyana tos midang di media cita oge media sosial. Aktif di grup literasi bahasa Indonesia oge bahasa Sunda. Sababaraha karyana anu atos dibukukeun di antawisna buku antologi carpon, cerpen, sareng puisi. Ayeuna urang teraskeun we nya kana dongeng Ucing teh kumaha? Tos siap sadayana? Ucing karya Nani Suryani sareng Mujahidin Nur. Nempo we adunungan mani teung teuingeun. Cenah Ucing ge tara mandi, lumpatna tarik keneh. Ceuk Uta bari depa gigireun kadua dulurna nu keur pepeureuman. Tanya atuh ti saha? Urang ge Ucing aya ngaranna, piraku jelema eueuh? Walon Pangais Bungsu Utom nyeuneu kumisna rada nyingsat. Ih, mani ribut ari maneh Tom, ulah miuni Ucing ari taeun teh. Tah baca sing jentre ti saha? Si Cikal Ang Ubel ngalagedaikeun sirahna kana boneka kerud. Teu nolih omongan dulurna, Uta neruskeun ku kulutusna. Sanajan uing 6 bulan sakali mandina, tapi pan di salon, disikat gigi, gunting kuku, gurah mata, jeung ngorek ceuli sapaket. Ang Ubel nyambung deui omonganana. Sing diajar cerdas cara mikir teh Utom, Uta, ngaranna Ucing kaayan hirupna gumantung ka juragan anu miarana. Urang nangni ngareunah, dahar di kalengan, nginum sajajar jeung juragan, ka salon, nu sejen mah cantang tu. Oh, palingan ari kitu mah Ucing itu mah tara di mandianya.
Ceuk Uta kahartieun. Taya sora nu kadenge deui. Katilu ucing ngabebengkang sakadaek dina karpet buludru anu kandelna sasenti. Imah wowog tur agreng, pangeusina resep bara resih matak betah. Wanci pecat sawed kaayaan simpe, bubuhan di perumahan elit, imah lalega tapi pangeusi saeutik. Panon poe lingsir ngulon, juragan masih keneh can aya anu daratang. Ang Ubel saadi-adi ting karuniang maratekeun awakna. Culang cileung beteungna geus karasaeun pupurilitan. Tukang kuku lutus Uta nyangheuy na patung uncal. Uing mah aneh ku kalakuan juragan kabeh. Cenah keur usum kieu lockdown. Tapi sing kuluyur wae lunta ti imah. Ari kaingon-ingon papadon manidaria. Kade, Ang Ubel, riksa di maneh, tong luas lewas keluar, bahaya. Ari maranehna. Mata krawing daun ceuli aing mah. Utom nguniang indit ka dapur. Ang Ubel oge ngiclik nuturkeun neangan dahareun anu geus maneh dina luhur meja leutik. Sanggeus dahar jeung nginum minuman beuteung, Ang Ubel jeung adi-adina ting kalacat kana tembok sisi jandela anu legana ampir 30 senti. Darepa didinya nungguan juragan. Si bungsu Uta geus pok deui ngomong. Tuh, mana wayah kieu geus panjang kalangkang tangkal palem? Masih suwung? Gusti, boga adi cacingeun mah kieu, rewel pisan. Ceuk Utom nilepkeun ceulina. Teu lila aya anu asup hiji mobil kaburuan imah. Tuh ningan datang, ceuk Ang Ubel nguniang nyampeurkeun. Golehe Uta jeung kadua lanceukna ngagoler dina karpet sisi meja. Juragan duanana alum. Sanggeus cacarita jeung satpam, maranehna langsung asup ka ruang tengah. HP teu leupas dina leungeunna. Kokojo rumah tangga ditelepon. Bi, ayeuna keneh kumpul sakedeung di ruangan tengah. Jentre pisan, maranehna narima wawaran anu teu hade. Yen juragan Anom meunang musibah positif COVID-19. Ayeuna keur dikarantina di rumah sakit. Sarerea alum. Malah juragan istri mah nyegrukna bantal kursi. Papagon di imah loba anu dirobah. Intina pangeusi imah tong leupas make masker sanajan aya di imah. Ang Ubel ngalieu ka adi-adina. Bingung ku pilakueun. Juragan Anom kadeudeuhna keur ngarandapan masalah gede. Kuring ayeuna rek ka rumah sakit deui. Kade maraneh sing iatna di imah. Urus Ang Ubel jeung adina bisi katanyaan juragan Anom. Ceuk juragan sepuh pameget mungkas omonganana. Pangeusi imah kabeh tagiwur, teu puguh cabak. Mobil geus ngadius deui kaluar ti garasi. Kaayaan siga tadi. Jempling. Ang Ubel raratret ka dulurna ngan aya hiji. Mana si Uta tong? Ka WC sigana tukang kokomoan lamun barang dahar teh. Geus sajam can hal wae teang atuh. Dasar ucing tablo, ceuk Utom ngagelendam. Di WC suwung. Los ka dapur teu aya. Balik deui ka rohangan tengah, bebeja ka lanceukna teu manggihan si Uta. Caritakeun kaayaan di rumah sakit, geus reup-reupan. Juragan duanana tarurun tina mobil muru ka rohangan dokter jaga. Maranehna teu sadar, dikukuntit ucing kadeudeuh anakna. Rada lila di eta rohangan, sab bari nungguan hasil lab anu kadua. Rada kaleked waktu rek muka hasilna. Opat mata museur nempo hasil kaputusan. Negatif. Alhamdulillah ya Allah. Juragan duanana ngarasa bungah taya papadana. Juragan Anom akhirna meunang idin dibawa mulang. Pangajaran nu gede hargana pikeun manehna sangkat nurut kana aturan pamarentah. Di rohangan tunggu, juragan Anom ngarandeg. Nempo
Siga ucing kadedehna keur teterjelan diraponan kutiluan diasupkeun kana mobil hideung. Kitu dongengna adi-adi sadayana. Mugia naon anu dipedar ku teteh aya pulunganeunana. Ka mitra sadayana anu hoyong dongengna dibacakeun tiasa dikintun ka email di handap ieu. Subjekna dongeng barudak. Karya asli nu nyalira tiasa anu tos dimuat atanapi anu teu acan. Upami anu tos dimuat kintu naskahna sareng foto cover buktos terbit jentrekeun dimuat ting sabaraha. Sakitu anu kapihatur, mugia urang patepang deui minggu payun di channel anu sami. Tong hilap like, komen, sareng subscribe na. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.